Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pamirsa, tepang dangu deui sareng simkuring Mang Kevin Uday alias Engkus anu panggenteng teh Honolulu. Saur simkuring. Dina dinten ayeuna simkuring sajami dengkeun deui hanca anu katunda dinten kamari hanca dongeng Sunda anu katunda dinten kamari teh anu janten judul Sibogel episode 22. Mugi-mugi ya dongeng anu saja dipedangkeun ku simkuring teh janten pangiwa terumpang bebenah kana mana. Kanu nuju ngarandapan kasesah. Komo pami sesabong air besar mah. Kade ulah tuang jamu batu. Komo pami jeung siki-siki nama. Ulah. Yo pamirsa, supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang dangukeun sasarengan kumaha jucungna ngeunaan Sibogel episode 22 teh. Yo kemon. Sanggeus bisa ngagerakkeun deui anggota tubuhna. Susilo teh bonga pisan atuh. Ibarat berak leutik dipangwarikeun cocoan ku bapana katempo tina paroman beungeutna. Kawas ucing lapar diberelok bandeng masih kena hirup. Pok Susilo teh ngomong ka Sibogel. Alhamdulillah jadi teh gerak deui. Hatur nuhun pisan ya jeung Bogel. Aduh. Kumanya aduh. Sabaraheun ieu teh sabaraheun ieu pangaosna ieu janten tiasa ngadamengkeun kuring deui. Alhamdulillah. Cek Susilo ngadon nanyakeun harga. Manehna kan asana teu bisa naon, teu walak aya. Ayeuna mah geus diubaran ku Sibogel teh. Tas bisa nangtung deui sabiari. Sibogel ngadenge si Susilo ngomong kaos kitu teh, pok nembal maena teh. Satriliun lah sok bae. Sok kumaha Mang Silo? Ceuk Sibogel ngadon heureuy nembalna teh. Ngadenge tembalan ti Sibogel kaos kitu Susilo ngajenghok leuwas. Panonna teh kaos nu rek coplok atuh. Kan mah manehna anyar sager tina tatu. Ngan urut-urutna hungkul we nu aya teh model getih mah. Jeung tapak barare hungkul mah kana taneuh digedebut kitu. Nu aya nyesa teh. Manehna ngajenghok leuwas ngadenge tembalan ti Sibogel kaos kitu. Bari ngomong rada monyong bibirna teh. Meni sakitu pisan. Aduh, teu boga duit atuh aya sakitu mah. Triliun. Soak atuh. Aduh. Aduh. Kenjeng wadah geus cager teh. Nanyakeun harga atuh da Mang Silo mah. Nyaho eta mah gratis. Kan syaratna kitu. Lamun geus dicageurkeun kudu nurut, kudu tobat kana segala kesalahannya eta syaratna. Kan tadi uing geus ngomong kitu, panan mah nyapoho deui. Kumaha? Erek jumponan atuh henteu tah. Eta syarat teh. Ceuk Sibogel ngomongna teh bari maya teh. Diuk deui. Dina taneuh bari panonna mah neuteub ka Susilo anu tas bisa nangtung deui. Susilo ngadenge Sibogel ngomong kaos kitu manehna teh ungeuk bari pok ngomong tangtuna atuh jeung Bogel tangtu abi bakal tobat moal ngalakukeun kajahatan deui pokona mah khususna pokona abi antapura karena segala kelepatan. Pokoknya mah abdi mah muskeun deui mestikan deui
jeung moal nindes deui ka anu sandapeun. Hampura pisan simkuring sok lah aya nama janten baturan lah teu sawios. Tapi kuring teh teu gaduh panyicingan ieu teh jang. Maklum da salami ieu teh ngumbara abi teh di Jawa ieu teh ngomong teh jang mahanya hayang tobatnya kan kudu cicingna oge. Cek Susilo bari garo-garo teu ateu kana pipina bari manehna teh rada tunduk sirahna teh panonna mah neuteup kana tanah. Ngadenge si Susilo ngomong kos gitu, si Boga teh ngomong ka Susilo, kalem eta mang nyering mah ditu nabi balah kalem cicing mah nya kitulah asal eta syaratna ulah pepalatak di mata misalnya ya orang tas dahar misalnya tas dahar piringna langsung kumbah, tas misalnya mandi kudu bersih deui di kamar mandi teh di jamban teh kudu bersih deui we pokona mah tong bau hangseur tong alah ayeuna mah mang silo loba nu kala ditu teh nah kacai teh ngadon ngahangsuran teu mikir kana dosana kumaha tah geus we diteu nabi we lah pusing-pusing poe penting mah urang mah daek tobat ka Gusti Maha Suci moal ngalakonan deui kajahatan kitu tah mang kumaha tah Mang Silo. Cek si Bogel nawaran ka Mang Susilo teh supaya maehna mah saheulaanan mah cicing heula we diteun si Bogel. Ari si Susilo teu boga panyicingan mah ngadenge si Bogel ngomong kawas gitu, Susilo teh nanya deui ka si Bogel. Bari banget nama ketempo bunga tapi ya rada kerung oge. Pok Susilo teh ngomong. Tapi jang Bogel aduh sieun ngarepotkeun abi teh. Di bumi aya sawah ya tuh pilih isin oke nya aduh mahnya aduh. Cek Susilo ngomong nanti kita nanti bari gegaro Britis ku sukuna nu katuhu kana Britis suku nu kenca. Parusing teuing sorangan orang mah kolot geus eueuh geus areueuh nini ge sarua geus eueuh jadi sorangan we di imah paling eta we Mang Susilo kan abi teh jeung sapopoe teh kan kudu ngajual sampe gitulah atawa suluh ngajual suluh tah abi mah mun sapopoe teh mun hayang barang nyatu teh ngajualan suluh nya ngalana ka dieu gitu. Nah ieu ge da geus izin heula kana bogana Mang untuk main asup wae ka kebon batur atawa mun teu ngajual suluh mah abi sok ngajual sampel anu dipipil tah ukuran we kitu. Maklum lah Mang lah jalma teu boga kitu we tuh orang lamur mah. Cek si Bogel kitu na teh bari naikeun suku nu katuhu kana sukuna nu kenca bari keut leungeunna teh duanana ka tukang. Angin leutik ngahiliwir nebak kadua eta jelema anu keur aya di kebon Mang Usen. Suara manuk oge ting rarecet di sarada sakapung mah kadenge suara turais tapi sakupeng oge leungit eta suara turais teh di kajauhan. Suara embe oge paling tetemalan
Nah atuh di lembur Cibarogo teh aya oge anu ngingu kana embe. Rodalila si boga jeung si Mang Susilo teh eureun heula ngobrol nya cigana teh meureun lah capek beueur cigana teh. Kadang kan aya nu kitu pamirsa henteu tuluy kitu ieu pami si A jeung si B ngobrol tuluy nyambung eureun-eureunna ngobrol pasti aya eureun-eureunna. Nah kumaha we kendaraan nya ge di jalan tol tapi aya misalna geus dibere macet mah jalan tol ge rarandegan atuh. Teu kusilila si boga teh ngomong deui ka Susilo bari manehna cengkat nangtung ngeprukeun bojorna anu beunang loba jukut kana calanana. Emang orang balik tapi eta bantuan heula nya nyokot barang bang. Mengawakeun we bisa mah nabi manyak dua mang moal telu kitu kumaha. Dan ngagawe ke mang hampura we ieu mah nya ibarat mah ngarasakeun ripuhna gitu kan. Ayeuna Mang Silo arek cicing teh nabi. Nah gitulah ngarti meureun. Cek si boge ya bari rada aksi kitu na teh ngomongna. Susilo ngarti makana apa maksudan si boge teh tuluy nembal. Ngarti atuh pakawis eta mah gampang kaamang lah. Ya atuh yuk geura balik tingali geus rada burit ya. Panon poe ge geus kahalangan ku gunung. Ya, mang balik. Tapi bener ya teh teu naon kitu jangpok ya. Pami cicing teh ten jangpok ya. Cek Susilo nanya deui kawas kitu bari duanana teh geus leumpang. Namimitan leumpang ngabalikeun bari nyokot barang bang. Mang Silo mah kosno yo diulang-ulang we kawas siaran ulang sepak bola. Tenan naon? Tenan naon? Sorangan tadi mah ge. Nah kitu teh ayeuna syaratna ge. Syaratna tadi kawas abi. Nu ku abi tadi ditepikeun. Syaratna teh waktosna seep. Cak urang tunda heula ngeunaan si Wogel episode 22 dinten ayeuna. Mugia enjing urang tepang dangu deui sareng simkuring Mang Kevin Uday alias Engkus anu panggantengna teh Sajimbobe sasimkuring. Hampura beli abi gaduh kalepatan nyarios. Maklum namina oge jami panan henteu tebih tina kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemon.